Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari nyaritakeun hiji cara nu geus loba kabuktian usaha lancar pedagang sarugi. Yuk, urang simak bareng-bareng. Sunnah Nabi potongan kuku pakai kemis, potongan kuku teh pakai kemis, pakai Jumat, eta potongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula, curug katuhu kadieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge itrati wa bi ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi numan takfaman nafasani asa jelma anu nganapikeun kadzat nu ngadamel alam yakni Allah. Teu percaya bahwa Allah teh pangeran, kufur. Teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah, kufur. Teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah, kufur. Tak sing hade geus tambah dibahas kamari awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak urang ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya antak sing hade heuh jasana can orang Allah ngutus rasul ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajah aing mah teu pernah Allah ngutus rasul eueuh rasul teh geus murtad pokokna murtad aw nafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian anu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir murtad Kristen murtad lain murtad kafir eta Mas Yahudi kafir Katolik kafir Buddha Konghucu Protestan kabeh Hindu kafir dipanggang ke di akhirat disate na'udzubillah min dzalik sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun tepugu-pugu pangeran jajadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran andai Kangjeng Nabi Isa pangeran meme Kangjeng Nabi Isa saha kok dianggap Tritunggal heran tapi keyakinan mah mahal nyana
pinter, nyana gagah, nyana sugih, tapi pinterna kabalinger. Masa manusia di pangeran? Cenah kasandingan pangeran, tadeuy pangeran nyandi. Isana mah makhluk, isana mah jelema, ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi. Maknya pangeran kos jurig nyanding. Sehingga eta Kristen naon Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji. Ya eta kos kitu kafir. Sia deh. Geus urang mah ku harimau saha pangeran? Allah. Saha nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah. Terus ngali ke Madinah. Maut Madinah. Beres geus. Nah kitu bae geus. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalnya di Cengkareng lain. Kitu bae geus. Nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna. Bong aing lah. Iya itu anak kongsiun. Muhammad anak kongsiun. Beres. Awida'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang. Aya jelema ngaku nabi cara di Bandung, tukang beca si Asep. Masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep. Tukang beca deui lah. Tah kafir dari jelema la nabiya ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula, sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursal. Al-saddaqa mudda'iha, atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun, lu ngabenerkeun kana sifat nabi sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa, Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah. Mending ngaku pangeran teh budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, Masya Allah. Aya nu laporan ka kula. Kiai, bagaimana cenah tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi. Biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa dibiarin? Biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya, sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Seringan dah. Jadi babari orang atuh, nu ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya nah, yuk coba. Itu di ome ulah waka di galak-galak ulah. Nyaho bae. Kita ka dieu jauh. Algola atawa ngomong kieu nya Caki Zaid deh euy. Nabi urang mah jahoreng kulitna hideung. Murtad sia. Sembarangan sia. Emang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin gairu Quraisyin. Hai, Nabi urang mah jalain urang Quraisy. Murtad. Berarti ngayakin ke Nabi salian aya deui Nabi salian Kangjeng Nabi urang. Hoi horenganan pangkat tupang luhur-luhur nama Nabi. Di pangkat tupang luhurna Nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buatu mamuktasabun autula lurut batuha bisafail qulub. Horenganan
pangkat sakitluhurna pangkat kanabian TBC bisa diraih kurang ku cara nggak bersihan hati ku cara nggak beningkan hati orang namun bersih jasa hati orang gak bisa jadi nabi murtad bisa dikasih pangkat kanabian pangkat wali yang ngazab pangkat wali terjadi-jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku orang karena pemikiran-pemikiran tasawuf Imam Ghazali, Imam Qusyairi terus beladi tunato kadirna Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibukti nanangan sakadar dibiwir ilmu nu datang ke jero hate nit hayang raih pangkat wali geus sakitu hesena geus jelas-jelas nabi mate bisa dikasab nu endek ge dikasab pangkat wali pek ulah aya di jero hate masya Allah salian ti Allah hiji Allah tala mungis di jero hati Allah doang wali ngaranna ulah aya pansa ulah aya kijang ulah aya serwiti di jero hati ulah aya jahe-jahe di jero hati urang mah pas sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepek bukti ndak urang dur azan teh kuruna mau Allah teh gede di jero hati urang salian Allah cepet urang ke masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teu azan diderejaeun set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek ngopi ngarokok lain dijawab teh muadzin teh azan ngarokok nyalan deh dina kursi bae nundutan liwat sajam encan ka masjid kene bae atau ka mushola hendak neulean motor kudu digosokan heula motor majikan ka lain geus ke jika karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi deh kontreng ngarokok deh cek majikan ka geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene majikan mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae heula cenah angel keneh ieu heula sakedeung deui ka jadi salakina ka dinya deui mana tuh nonton TV keneh bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakedeung teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicina nu kos kitu na hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal buang kawarah tah mah kiai tah boloon bin tolol bin goblok tah mah naonan kayak gitu anak tuh kan utar atur kari itu lain hayo micinan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah. Allah tah ieu artina
pangkat kanabian mah teu bisa dikasap boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh masyaallah nu mantak urang di zarahan ge Syekh Hasnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantak urang di zarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kumaha ge hayang bae teu bisa dilarang-larang sebab eta mas sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mantak zarahna urang sok macem-macem segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis teh kukula diusulkeun boboh geus wauh jasa burungnya mah teh usal-usul Gade nu boga maksud ka dieu make amplop nulis make amplop sian amplopna geus teh mah goblok din tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nyanan teu ngaku kana sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bobo tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu hayo alaga bae keke cenah indit sorangan ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ke kula masuk resep jelema ngaku karomah sia koe tanggap ya coba kos kumaha ieu karomah ayo coba keke nya ngaleo sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon masyaallah cenah teu teureuk dikadek batu ge teu teureuk dikadek cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadeuh kuntilanak ge nyilples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu atuh dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ka hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh rasul nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Idris nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul teu percaya Kangjeng Nabi urang teh nabi geus tah mah murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir awasabahu atawa nyarekanan ka nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi atawa kangaran Kangjeng Nabi ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin ngaran Kangjeng Nabi teh Toha ngaran Kangjeng dina Quran ambalaya ngaran Kangjeng Nabi nah kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina
ngahina-hina ka ngaran Allah geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna Wallahul la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna talar ku urang Asmaul Husna abengke di jero kuburan pinu ngara di jero kuburan cacaang Asmaul Husna ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu nganderes tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus we ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna mentek walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna kabeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mantak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mandak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel mang keur nyekelnan nyekel Allah deurus teh begitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu itu pakai bahaya ngaji ka dinya sebab Allah kan geus can usim mah ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takut gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takut gitu salat teh jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana parentah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sing ada urang ge osok ngomong ngabatur padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh nah eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun parentah Allah lah cek cenah teu percaya ja kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ke janji Allah teh surga teu percaya ka surga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad
Ya mah teu percaya ka aya apa kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong. Ya can orang terjadi teh kiamat. Bohong teh kiamat. Murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat. Ya Allah. Au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujmana la subut ya. Anu geus mujba ijma kana tetepna. Atawa nambahan zada fi ayatan. Nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Qur'an. Atau ngurangan ayat. Geus eta ge sarua. Murtad. Masyaallah. Nun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar atap Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajian teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apa qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara. Wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i menunjuk doang kieu Tuan ulah bingung-bingung ih eta mah makhluk ieu mah makhluk jangan bari nunjuk kieu salamet kiai gempar kabeh sa Baghdad wah Syafi'i bahaya kuari anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukkeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukkeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula manunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar cek nya anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah itu tiba lagi kitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i ge kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang we gila mana aya belah mana teh ge moal bejakeun aya belah pokokna tah panggil Imam Syafi'i hadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i coba jelaskan cak raja lain Quran bae nu ngaran Zabur Injil Taurat Quran eta hadis makhluk hadis apakah qadim Syafi'i cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya nunjuk deui bae Quran tuh di kieu-kieu punya wah bae Taurat di kieu-kieu Zabur Injil nah iya nu opat eta makhluk cenah eta saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareuri oh bener
tinggal raja bae. Wah, iya bagus sakena. Berarti teu kan salamet Imam Syafi'i mah. Mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa, guyon teh biasa. Kanjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kanjeng Nabi teh geus jelas Pak. Tuhan, kula mah hayang naon tuh nih. Kula malah hayang ka surga beuh di surga mah ini. Ceurik pan ini ngahing-hing bae. Kadengen ku Siti Aisyah. Oh, Siti Aisyah geri masak. Kunaon Aisyah mana ceurik? Atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini. Berarti kula merasa Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah. Di surga mah moal aya nini. Boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah. Jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuh atuh. Aki-aki ge di surga mah. Eta kan ngaranna lalagaan. Tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan. Ulah sok haju bohong. Maninggeus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Ohara jasa. Jadi teu bisa naon gitu ngaranna teu bisa naon cerah. Teu aya pencerahan otak teh kira kararieu. Hudang teh hudangnya pergel, tunduk. Biasa. Kurang teu ngadengkeun eta jet guyonan tiga-tiga. Sehingga mun ditanya tadi ngaji naon wallahu a'lam. Aing mah asa di mana mah tah ngaji jagna teh. Asa di alam mana meureun. Emang gona kerek aing. Tiba lagi kan. Aya guyon ngan ulah diseja-seja. Lamun diseja-seja cilaka atuh geus pembawaan. Dari cara Gus Dur pembawaan. Di mana bae atuh nya guyon bae. Kajian kuku mah guyon bae. Masya Allah. Emang pembawaan mah teh Kanjeng Nabi ge atuh guyon. Sanggeus Kanjeng Nabi aya nu balap lompat teh balap lompat. Kanjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta. Taekeun ka anak onta. Geus menang si eta. Tuhan barang dibere ku Kanjeng Nabi gitu. Kontak bude jasa. Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh. Ngalalaga naon? Cenah anak dibere anak onta. Aju, ieu gede amat. Atuh ieu anak onta emang iya anak. Anak onta kan geus gede ieu. Atuh jalain anak sapi ge. Nya atuh eta ngaranna lalagaan mah eta kitu ngaranna. Jet, hebat Kanjeng Nabi mentek ngahijieun Kanjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang. Waktu ngaji waktu lalagaan Kanjeng Nabi. Jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kanjeng Nabi. Kumaha lalagaan anak? Cak Kanjeng Nabi Aisyah, "Yuk urang balap lompat, ayo." Oh, balap lompat Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah oh eta ngaranna. Urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa. Oh, pamajikan ka urang tegang ka nyana. Beuh tararegang jasa. Teu bagus teh rumah tangga kitu atuh ayana bae wae ditoel-toel atuh ku urang. Wae dilangketek atuh. Wae di kitu-kitu atuh. Nah, di luar teh naon tak kitu. Pajar eta nya nama kitu teh lain. Tuh kan. Kanjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah. Haju saha nu menang? Meretan sakali Kanjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang. Ngaranna kan lalagaan. Manya balap lompat jeung awewe kudu Siti Aisyah nu menang. Moal aya satu kali menang Kanjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan. Heeh tuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang. Heuh kula menang jeung Siti Aisyah. Kunaon teh ngabungakeun. Atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah. Menangnya nak tuh eta ngaranna lalagaan. Menang saminggu teh tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cekeuna teh. Ieu piala rek dibikeun ka aya mana. Eta ngaranna lalagan teu tegang kan hirup. Masya Allah karim. Eueuh nu tegang. Tuh Kanjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah. Biasa kan dicandung kan marah bae. Aya marah dicandung mah tuh boro-boro ku ari baheula lagi aya bae marah. Aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel.
kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel cekna teh. Bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat. Piring aya kormaan di dinya piring dikitukeun kana rot brak. Naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya. Kumaha cek Kangjeng Nabi? Ambo seunu ngagebrah cek Kangjeng Nabi. Kira kan seunu ngagebrah. Siti Aisyah kan kaget. Seunu, wah kahuruan asana imah ya. Kan gitu. Datang deh kalinya mana tuan seunu? Tadi dada cek dina. Siti Aisyah seuri bae. Eta di dada seunu eta ngaranna. Tah kakarak meureum piring doang cek dina teh. Siti Aisyah seuri pan horeng seunu teh seunu ieu. Seunu hate, seunu kolbu ngagebur. Geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus, bisa sendal nu leungit, bisa ieu kana pipi leungeun. Eta seuneu ngaranna nu kos kitu. Tuh, tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae. Piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus. Ambo teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi. Teu kaget tetep pemajikan, besi kahuruan kan. Mana tuan seuneu? Tadi dada kira-kira. Kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu. Masya Allah, pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram, mun dijieun-jieun haram. Cara Imam Syafi'i. Cek Imam Syafi'i Zabur dikieu-kieu ku nya. Wah, bae jelema naleukeun. Taurat, Injil, Quran, nah ieu nu opat makhluk cekna bari kieu nya. Ieu nu opat makhluk. Atuh cak raja makhluk deui bener geus nah. Salamet baneh geus. Tinggal kiai bae bener sampai bener. Ieu nu opat makhluk cekna. Make otak Masya Allah. Ngeus kiai ge daratang deui. Maksud Tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah obat. Itu mah kodim cek nanti. Kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hese matak hati-hati jeung ahli Allah, jeung ahli hakikat, jeung ahli thariqah. Kadang lain kulit, lain eusi. Gus Dur lalampahan ke gereja. Atuh wali Allah loba nu lampahan ke gereja. Ai can bisa ulah heulanan, jang nyana bae. Jang nyana bae heulanan. Loba kene nu lampahan ke gereja kede anteupeun heula. Heulanan ke urang bakal kapanggih geura. Motifna kumaha ke gereja engke. Mentak ulah ngabesan ngajina. Ieu pelebah ridah mah ieu. Nah, lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi. Nu manta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif. Di samping eta besi aya cetakan-cetakan nu kamari cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah. Hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran. Talar Quran ambalaya. Masya Allah. Geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang. Nu katalar Quran lain lalagaan. Tuh, datangkan nu katalar Quran teh di borgol. Nu katalar Quran di penjara. Teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah. Geus kos kitu bae di negara urang. Awistakhafa bi sunnatin la tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul. Murtad. Nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lahu. Andai kata aya nu ngomong kieu ye. Dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u tsalatsa. Kayan Kanjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh. Tilu. Sanggeus teh tilu ieu tas daharna dilamotan. Itulah keayaan barang dahar Kanjeng Nabi.
tilu nya maramo nu digunakeun teh. Nah, kemudian mantas digunakan di lamotan. Nah, iyalah sunah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul gitu. Hebat ngomongnya laisa biadabin, laisa ada biadab. Kos itu mah lain adab cek nya. Emang kunaon? Atuh hiji ngadaharna korma lain sangu. Lamun anu dahar sangu moal ku tilu. Geus mah lain adab tah mah situasi bae tah mah kos kitu mah. Murtad eta kos kitu. Sing ada sunah Nabi. Ulah sok make dihela-hela. Tah mah ngadaharepan korma, ini urang mah pan sangu. Tah mah lain adab tah mah. Lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa tah mah. Geus lain adab tah mah, teu percaya urang mah eta kos kitu adab tah mah situasi bae. Murtad. Lain saya tidak ngomong gitu. Sing ada ulah gogoyon. Endek 5 mah 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul. Siapa nuturkeun nuturkeun sunah? Duh, can bisa cek yana. Molos bae ka dieu tah. Teu murtad tah mokos itu menyadar ngaranna nyadar. Teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah. Geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh. Mantap baheula mah daharna teh dahareun sanguna anu liket. Jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan. Geuna urang lamun parena ulah tongsan teh eta bahaya teh tongsan. Beuh budak mari mah teh nyaho ka tongsan. Asal geus dibere tongsan mah sangheuk daharna kita. Teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae. Bear. Nah, lamun geus pare bulu mantep jasa. Bagolo mun kuari mangeunahkeun. Geus tah nikmat tilu bisa sangu ge diemple-emple tilu tuh. Nu mantep kuari aya ti pamarentah teh naon ngaranna? Bulog. Eta pemerintah zalim. Sebab teu bisa make tilu kan. Ya, ieu pamarentah jahanam ye. Nah, urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa. Wah, raja blon ye raja ye. Geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul gara-gara sia mere bulog aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geunah bae endeuh ge aing geunah sia teu geunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak. Ya Allah ya Rabbi. Awas ya dek, ulah ngenteng-ngenteng karena sunah Kangjeng. Ngemanta kukula pernah didebat satu ketika, kula muludan mau diceritakan di tempat di daerah urang kene, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak, terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riyad we gitu. Eta tah pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ya mah aya meureun kuari masyarakat nu pernah nyaho ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing segera turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut, langsung sasalaman, langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui, sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya, di forum harita. Nus ditahdarkeun nanti dulu, dahar-dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana kemudian terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis nyana lah sambarangan murtad sia kukula digitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun nyana atuh kula ge make hizib kituna boh
hampir ngejengkangnya na. Mentah hampura, Rita kan mentah hampura, masya Allah, mentah hampura awas ya kuai, dia telus ya kuai. Saya mau belajar bener banget, untuk. Pernah terjadi tak kiai, terdaik-daik deh, nyana asalnya kula bembung yang ngomong ngaji jeung kieu cicek. Bong ya kena asalnya na diondang ka dieu, aya ki ucin teu? Henteu kajeun, mun aya ki ucin bung cek kena. Tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Jangan ge ngaragap salah sama ego na doang. Alhamdulillah. Geus jadi nyana menyadari kuari bener ieu siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kumaha tah hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskan dirat punya nah aingna aya kene moal balik aing mah datang ka subuh tungguan ku aing sia ai keur ngora mah kitu pada teu ayo atawa kieu Gelim azbarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan ta sunah nabi ta. Gelim azbarak. Sunah nabi ta potongan kuku pae kemis. Potongan kuku teh pae kemis, pae Jumat eta potongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula. Curug katuhu kadieu jari bugang terus jari manis kemudian cinggir keuri ka cinggir kenca gade tak eureun di jempol katuhu kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor gadua cara ngeureutana kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae. Itu ngeritan kuku ke sadaek jeung nyana. Sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeritan kuku. Rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge. Moal untung. Pas salasa mau sok pake ngeritan kuku sial. Pae kemis, pae Jumat. Mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk. Geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi gelim azbarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah. Kumaha ngomong la aful wa in kana sunnatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunnah, moal aing mah keretan kuku murtad. Berarti istizanya na eta maksudna ngalelemekeun ngahinakeun kana sunah Kangjeng moal mah moal bae ulah ngomong-ngomong kieu moal aing moal geureutan sanajan eta sunah moal ulah ngomong kos kitu moal mah moal wakalanan lah geus cukup henteu teu murtad kos kitu mah kunaon emang moal waga henteu moal bae moal wakalanan henteu naon lain geura geureutan eta sunah kajenting ngelanan moal bae heula henteu masalah. Ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri malaka atau malaka bae heula serem kos maung lah imah kajeun henteu teh mah kos kitu mah mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kukuna bareng ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tah deui kiai blon iya ngomong kos gitu teh sembarangan moal gula mah laaf ulu ingkana sunatan moal motongan gula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun kangaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau Alhamdulillahirabbil alamin. Moga manfaatin pengajian ayeuna manfaat ilmuna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.